Assalamualaikum baraya dinten ayeuna mah malwa kanyasehan soalna ieu poean kamari ge can gararing urang kaluarkeun deui mumpung aya panasna. Ayeuna mah panasna sakedeung panas sakedeung hujan tah ieu urang lanjut ganti spray heula. Ieu teh da karak mah ganti spray geus diompolan si bocil pan pami murang kalih teu damang teh pasti kana ngompol ari nuju damang mah da tara ngompol baraya. Ieu teh ompolna mah tos dielap tos garing ayeuna tinggal disprayan deui. Tong wakana ros spray biruna mana spray Doraemon mana ayeuna mah temana perbungaan heula. Bae kamar riweuh ku gambar ge nu penting mah pake we nu aya tong neangan nu eueuh. Ieu tong hilap baraya disemprotan heula biar ada wangi-wanginya gitu. Dibalik ibu nu keur fokus beberes aya si bibi nu nuju ngasuh murang kalih. Ieu tos beresan mah bagean ngadandanan heula budak ayeuna mah ulah sagala diberesan sagala dibersihan ari budak rebok keneh keun bae indungna mah can geulis can mandi ge nu penting mah pagawean beres budak geus geulis ulah indungna geus geulis ari budak rebok keneh. Sok ningali wae kitunya kanu tos gaduh murang kalih ari ibu-ibuna tos gareulis malenor ari budakna rebok keneh kadang aya nu nongtot leho. Co atuh ibu pentingkeun heula murang kalih ari murang kalih tos bersih tos geulis kasep mah nu kasebutna ge pasti ibuna keneh lain agul baraya hampunteun nya sok ningali we nu kitu.